Ujang, tong eureun, kuatkeun leungeun maneh. Prajurit Pajajaran teu meunang leuleus. Muhun, Ambekel, abdi kuat, abdi sanggup. Jang, ieu kai siga hayang jadi gunung. Ulah loba ngomong, engke kaina ngadenge, jadi berat deui. Lamun kieu mah, lain jadi prajurit, jadi tukang leuweung urang. Mun kuat mah, tukang leuweung oge bisa ngelehkeun musuh. Jang, naha prajurit kudu kuat gitu pisan sih? Sugan ke mun perang, musuh ningali urang geus capek heula, jadi karunya. Kuda-kuda, awak kudu pageuh siga batu. Jang, ieu leuwih berat tibatan mawa kai kamari. Leres, Tapi ieu mah kaina teu katingali. ayeuna karasa bedana. Leungeun maraneh geus beuki kuat. Sigana gara-gara kai kamari, ambekel. Anaking Raden Patrakusuma, geus waktuna anjeun hudang tina tapa anjeun. Takdir anjeun lain ukur pikeun nyuprih kasampurnaan diri, tapi pikeun ngajaga rahayat jeung bumi Pasundan. Hudang, Anaking, geus waktuna anjeun nuluykeun tugas mulya. Tugas pikeun memeres sagala kadoliman, pikeun ngaleungitkeun kasangsaraan, jeung pikeun ngajaga keadilan di sakuliah tatar Pasundan. Guru, abdi nampi dawuh. Abdi bakal ngalaksanakeun tugas ieu demi rahayat, demi Pasundan. Heh incu-incu ilmu, samemeh maraneh ngambah kana jero hikmah, kudu apal heula kana diri sorangan. Sabab nupang heulana kudu dielehkeun teh lain batur, tapi nafsu nu aya dina dada. Kiai, kumaha carana ngabersihan benci anu tos lila kakeueum ku kahayang dunya? Ku zikir, ku sabar, ku narima. Ulah loba nungtut kakaayaan. Sabab nu matak benci pook teh lain ku kakurangan, tapi ku loba kahayang. Lamun maneh geus bisa narima sanajan teu boga, eta mimiti tanda benci, mimiti herang. Naha jalma nu geus herang hatena bakal salawasna bagja, Kiai. Bagja lain hartina teu kungsi kasedih, tapi sanajan keur sedih hatena teu kungsi poek. Jalma nu herang hatena bakal ningali cobaan minangkapi wejang, hukuman lain. Kesabaran adalah kunci menuju pencerahan. Tetaplah fokus pada jalan yang benar. Ulah reueus lamun maraneh bisa ngelehkeun batur. Kudu isin lamun teu bisa ngelehkeun diri sorangan. Sebab musuh panggedena manusia teh lain nu aya di luar, tapi nu nyumput dina jero dada. Kiai, naha sadaya murid tiasa ngahontal ilmu hikmah ieu. Siga cai nu netes kana batu. Sanajan lalaunan, tapi pasti ninggalkeun tapak. Ingat ieu kumaraneh, lamun ilmu dipake pikeun pamer, hikmah bakal ngajauhan. Tapi lamun ilmu dipake pikeun nulungan, hikmah bakal ngadeuketan. Nuhun pisan Kiai, piwejang anjeun janten panerang dina lampah kami. Kaayaan di tatar Pasundan ayeuna geus pohara genting. Naon anu sabenerna kajantenan, dugi ka jadi sakieu, Ambekel. Tatar Pasundan geus loba anu ngusik ku kalakuan kelompok Bah Jongrang. Lamun diteraskeun, rahayat bakal beuki ka sieun. Urang kedah gancang ngalengkah sateu acan kapercayaan rahayat ruksak. Urang kedah gancang ngalengkah sateu acan kapercayaan rahayat ruksak. Urang kedah angkat ka genggelang nepungan Raden Surya Diningrat. Sareng saurna Raden Patrakusumah, pamimpin urang bade ka genggelang oge, jadi satu acan Raden Patrakusumah dugi. Urang heula anu atos dugi ka ditu. Di dinya urang bade musyawarah nuturkeun parentah anjeunna. Sabab anjeunna salaku pimpinan urang.
Alhamdulillah Raden. Akhirna anjeun parantos hudang tina pertapaan. Atur nuhun ka Gusti Nu Maha Kawasa. Anjeun dipaparin kasalametan sareng kakuatan. Atur nuhun guru Kiraksa Komala. Sadaya ieu ku kersaning Gusti. Abdi ngan syukur ngalaksanakeun tapa pikeun neangan pituduh jeung kasaimbangan batin. Raden, salila anjeun nyepi di pertapaan, padepokan Pasanggerahan jeung sakumna wilayahna teu aya dina kaayaan hade. Bah Jongrang jeung anak buahna nyieun karuksakan, nyieun kasangsaraan ka rahayat. Lembur diruksak, jalma leutik diteken, keadilan jadi jauh tina kahirupan maranehna. Janten kakacauan eta parantos nepi ka sakitu parna guru. Muhun Raden. Rahayat ayeuna hirup dina kasieun. Paktosna anjeun anu kedah maju Raden Patrakusuma. Upami eta parantos janten kewajiban abdi, moal abdi undur. Pasanggerahan jeung Tatar Pasundan teu meunang terus-terusan dicekel ku kadoliman. Eta anu tiba heula abdi ngantosan tina diri anjeun Raden. Anjeun lain ngan ukup satria, tapi oge pangreksa rahayat. Nanging sateu acan abdi ngalengkah leuwih jauh, abdi bade angkat heula ka Genggelang. Sadaya ieu kedah direncanakeun kalian wijaksana. Supados kakacauan di Tatar Pasundan, kalebet Pasanggerahan, tiasa dibereskeun nepi ka akar-akarna. Leres Raden, eta kaputusan anu wijaksana. Perjuangan teu cukup ku kakuatan wungkul, tapi oge ku akal jeung strategi. Mugi Gusti maparin kalancaran. Abdi moal hilap kana piwuruk anjeun guru. Raden Patrakusuma. Sakumaha aturan negara di weungkon Selat Cau. Karukunan berbudaya beragama kudu tetap dijaga demi katentreman rahayat jeung nagara. Sakumaha aturan negara di weungkon Selat Cau. Ngabogaan 2 pusat tempat suci kamandalaan. Nyaeta Pasir Luhur jeung Cangkuang. Eta 2 tempat ulah nepi ka kotoran ku jalma-jalma zolim. Karukunan berbudaya beragama kudu tetap dijaga demi katentreman rahayat jeung nagara. Jang, hayang jadi prajurit teh, ripuh jeung capek pisannya. Ripuh? Ieu mah lain ripuh. Ieu mah awak geus teu karasa milik sorangan. Leungeun abdi asa lain leungeun. Suku asa lain suku. Utek abdi oge asa katinggalan di walungan waktu dihukum ngitung batu. Tapi tenang naon Jang. Sing penting orang bisa bantuan Raden Patrakusuma. Nuhun, numpas penjahat di Tatar Pasundan. Utamana eta si Jongrang. Bengetna jiga jurig. Can papanggih ge geus matak sieun. Lamun papanggih kumaha Jang? Sigana mah urang duaan lumpat heula, laporan ka Raden heula. Mohon strategi lain sieun. Muhun, strategi nyalametkeun nyawa. Kiraksa Komala, sadaya piwuruk sareng pangaping anjeun salami ieu, abdi simpen jero manah. Abdi tos terang Raden. Hate anjeun teu tiasa cicing lamun ningali rahayat kasiksa. Kamana anjeun bade ngalengkah ayeuna? Abdi bade angkat ka Genggelang. Abdi kedah pendak heula sareng Raden Suryadiningrat. Kakacauan di Tatar Pasundan, kalebet di Pasanggerahan, teu tiasa dibereskeun ku amarah wungkul. Sadayana kedah direncanakeun kalian wijaksana. Eta kaputusan anu leres Raden. Anjeun lain ngan ukur satria ang kuat, tapi oge pamimpin anu kudu mikir jauh ka payun. Ingat, anu anjeun bawa lain ngan ukur ngaran diri, tapi oge harapan rahayat. Mugi Gusti Nu Maha Kawasa maparin abdi kakuatan jeung kajembaran hate. Upami waktosna sumping, abdi bakal mulang deui ka dieu kalian kabar anu hade. Angkatlah Raden Patrakusuma. Doa abdi salawasna ngiringan unggal lengkah anjeun. Hatur nuhun Kiraksa Komala. Abdi pamit. Mugi urang tiasa pendak deui dina kaayaan anu langkung mulya. Pukul kanan.